Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Bab na'at. Bab sifat. An-na'tu ari na'at tabi'un eta mengikuti lil man'uti kana man'ut fi rafihi dina rofa'na wa nasbihi sareng nasabna wa khafdihi sareng dina khopadna wa ta'rifihi sareng dina ma'rifatna wa tankirihi sareng dina nakirohna. Taqulu ngucap anjeun qoma zaidun al-aqilu. Lapad qoma zaidun al-aqilu. Qoma geus nangtung saha zaidun zaid al-aqilu anu berakal. Wa ra'aitu zaidan al-aqila. Sareng lapad ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu ningali kuring zaidan ka zaid al-aqila anu berakal. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Sareng marartu bi zaidin al-aqili. Marartu ngaliwat kuring bi zaidin ka zaid al-aqili anu berakal. Ayeuna ngabahas tentang na'at. Ari na'at teh sifat, kata keterangan. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ari na'at teh nyaeta mengikuti kaman'ut kanu disipatanana. Baik dina rofa'na, nasobna, khopadna, dina marifatna sareng nakirohna. Taeta kedah nuturkeun namina oge man'utnya. Na'at jeung man'ut jadina teh. Na'at anu nuturkeun, man'ut anu dituturkeun. Contona qoma zaidun al-aqilu. Zaidun kan rofa'nya, sabab jadi naon? Jadi fa'il tina qoma. Ta zaidun teh marifatnya. Jeung rofa di tanda rofana ku domah. Sabab isim mufrad. Tanu mata kaditu nama kalif lam deui al-aqilu. Qoma zaidun al-aqilu. Geus nangtung zaid anu berakal. Tah nu disebutna teh al-aqilu ari zaid mah sebagai naon? Man'ut. Jadi kecap al-aqilu teh kudu nuturkeun kana zaid. Zaid rofa maka dina al-aqil ge dirofakeun. Zaid marifat maka dina al-aqil oge makrifat deui sami. Ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu ningali kaula ka zaid al-aqila anu berakal. Tuh, zaidan dannya. Al-aqila dinasobkeun maka al-aqil oge sami dinasobkeun deui jabatanana teh sebagai na'at man'ut zaid. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Marartu bi zaidin din al-aqili li. Nah hok ayeuna mah misalna keur
tasniahnya sim tasniah. Qoma az-zaidani kadituna nama al-aqilani. Nah, al-aqilani. Ra'aitu zaidaini al-aqilaini. Nah, al-aqilaini. Maratu bizaidina. Nah, al-aqilina. Nah, al-aqilina. Qoma rajulun. Qoma rajulun aqilun. Rajulun itu kan seorang lelaki, tak keur nakiro. Keur nakiro eta mah. Qoma rajulun aqilun. Ra'aitu rajulan aqilan. Ra'aitu rajulan aqilan. Marartu birajulin aqilin. Marartu birajulin aqilin. Misalnya contoh deui, misalnya ragibtu bi ummin. Nah, ragibtu bi ummin. Pi kaditunanya. Ragibtu bi ummin mahiratin. Aku mencintai seorang ibu yang mahir. Yang mahir. Ummin kan muannas. Maka kadituna ge manas deui. Jadi mahiratin. Nah gitu. Eta naat sareng manut. Tangke bakal aya di nu kumaha nu disebut maripat teh. Tangke bakal disebatan. Naon wae jeung kumaha hari nu disebut maripat. Sangkan urang tiasa ngebedakeun antara ma'rifat sareng nakiroh. Wallahu a'lam bishawab.